temen-temen nyaho tuh tadi teh nyaho kunaon itu teh asa hayang gorengan. Da emang tos laminya teu meser gorengan teh biasa nama sok ngadamel gitu. Nah terus pas meser gorengan teh bayangkeun jam baraha iro meser gorengan jam 2:30. Eta teh can nyarap, can asup nasi sama sekali. Soalnya hoream teh geuning, tos we jadina teh bieu teh kaluar nya neangan gorengan. Aya horeng mah. Nah, samemeh meser gorengan teh nyaho teh naon? Aya kejadian. Jadi pas iro leumpang, tanya leumpang deket deh kana tukang gorengan, aya bapak-bapak nu nempokeun iro. Bapak-bapak coy, nempokeun iro. Ditempokeun pokona mah iro teh bener-bener ditempokeun. Itu teh kan lewatnya sebelah kanan ya. Manehna ge di sebelah kanan deket gerobak. Jika nate manehna teh eta tos nyandakan sampah kos nama. Nah, terus nempokeun iro we nempokeun pokona mah manehna teh. Terus pas iro geus jauh teh ngalewatan manehna, kurang teh ditinggalikeun. Manehna nempokeun keneh iro coy. Nempokeun keneh. Nah, terus hitung geus teh meser we gorengan teh tos meser gorengan. Arek uyina deh aya keneh coy, eta nempokeun keneh sapapanjang jalan nempokeun wae eta bapak-bapak. Kan manehna teh awalna teh di tukangan gerobaknya hicingna teh. Pas rek lewat manehna teh jadi kaharep gerobak. Jadi ngadeketan gitu. Nah, terus tos kitu iro nyebrang we nya da hawa ku sieun gitu, sieun pisan. Sieun pisan eta bapak-bapana nempokeun wae nyebrang we iro teh arek nyebrang hawa ku sieun nya teh hampir ka serempet mobil coy. Iro hampir kaserempet mobil, inget keneh banget eta mobilna tadi teh warna beureum. Emang lagi lain salah mobilnya nya, salah iro teh hati-hati, tapi hawa ku sieun ya Allah, kakarak saumur-umur leumpang ditempokkeun salila-lilana kitu, tapi ka di daguan, nepi ka balik deui. Kuduna mah iro teh tong nyebrang, soalna kan daerah dieu teh daerah dia teh iro moal nyebutkeun nya daerah manana da pasti sadayana ge tos terang iro di mana. Iro teh sebelah kanan, jadi tuh kudu nyebrang deui. Ieu mah jadi nyebrang coy, iro ka kiri hawa ku sieunna coy, sieun banget sumpah. Pas nyebrang nya teh manehna keukeun nempokeun iro hampir ka serempet mobil ge, ya Allah, saking sieunna eta. Sieun banget eta mah geus eutik deui. Hampir weh. Masih ditangtayungan keneh Gusti, ya Allah. Sok aya we nya picaritaeun teh. Emang ge sorangan iro teh kaluarna, tapi atuh bayangkeun coy. Bayangkeun masih keneh beurang.